Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimiti hayu urang muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabab ku karuniana mah kuring tiasa masihan pidato anu pondok ieu. Kadua, mugia berkah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngantunkeun urang tina gelap ka cahaya. Kuring oge hoyong ngahaturkeun nuhun pisan kasing saha wae anu parantos kasampetan pikeun masihan pidato pondok ieu. Hadirin anu dipihormat, perkenalkan nami abdi Faisal Riza Ramadan. Dina kasempatan anu nguntungan ieu, kuring hoyong pidato anu judulna pentingna disiplin. Sateu acan neraskeun pidato ieu, penting pikeun ngajelaskeun naon eta disiplin. Numutkeun KBBI, disiplin mangrupikeun kaayaan anu wujud tina sikap mental sareng tingkah laku hiji bangsa dina hal patuh sareng ketentuan peraturan undang-undang anu berlaku dina kahirupan bangsa sareng negara. Hadirin anu dipihormat, sakumaha urang terang disiplin mangrupikeun hal anu penting anu kedah ditetepkeun ka urang ti saprak barudak. Janten disiplin penting pisan. Naha disiplin penting pisan? Jawabana, sabab ku disiplin hampir sagala wae mungkin. Kalayan disiplin, urang tiasa janten jalma anu sukses. Kalayan disiplin, urang tiasa janten murid anu hebat. Kalayan disiplin, urang tiasa janten bangsa anu hebat sareng maju. Hadirin anu dipihormat, tanpa disiplin, kahirupan urang bakal henteu teratur. Kami selaku murid janten jalma anu sae sareng sukses kedah nerapen disiplin di sakola, di bumi, di sareng di mana wae. Di sakola, contohna kedah sumping dina waktosna, kerjakeun PR, micen sampah dina tempat sampah, ngajaga kebersihan, taat sareng hormat ka guru sareng sajabana. Hadirin anu dipihormat, akhirna kuring hoyong ngayakinkan anjeun ngalakukan segala rupa ku disiplin. Sabab ku disiplin hampir naon wae mungkin. Hadirin anu dipihormat, saur kuring eta mangrupikeun pidato anu tiasa kuring bikeun dina kesempatan ieu. Mudah-mudahan biantara kuring tiasa janten mangpaat pikeun urang sadayana. Hapunten upami aya sababaraha kalepetan dina pidato ieu. Hatur nuhun pisan kana parhatoasahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.